teras kamari teu sah puasa ti jalma anu haid jeung nipasnya. Ngan peda sanajan teu sah puasa anger eta jalma haid jeung nipas aya kawajiban ngodoan. Ta ayeuna salajengna wa yajuzu al fitru nyarioskeun menang bocornya, lamun bahasa lemur mah bocornya, bocor teh atuh bulan puasa batal atawa daharnya nginum naon we. Menang ye pikeun saha sugan urang atuh aya nya di dieu ameh teu kudu puasa wae engke. Wa yajuzu al fitru hiji limusafirin atawa mun diidopatkeun ari idopat teh disarandikeun macana limusafiri sapari kosrin masalah maca eta mah meunang batal puasa pikeun jalma anu leuleumpangan atawa lumaku. Ngan pedah lumakuna teh saparo kosrin aya sakosoreun salat. Sakumaha sakosoreun salat teh da urang mah ari ngosor salat teh lamun keur jarahnya osok dijama osok dikosor sanajan sakabeung mah asa teu salat eta teh da teu biasa teh nya. Jalma anu lumaku leuleumpangan lalampahan bari jarakna aya sakosoreun salat eta teh meunang ngabatalan. Intina mah mun rek dahar meunang dahar, mun rek nginum meunang nginum bari teu doraka. Sakumaha ukuran sakosoreun salat teh? Panghandap-handapna 70 genep kilometer 70 genep kilo atawa nu biasa mah 80 aya deui nu nyebut 80 kilo. Kumaha cenah urang meureun lamun mobilan tetumpak mobil atunya atawa tumpak motor meureun kumaha piraku di meteran maju saeutik meter sameter sanes kitu maksudna nya. Da sok aya ieu jarak ning dina naon di jalan. Mun ti Cineam ka Pamijahan sakitu kilo atawa lamun nu gaduh HP makan lamun HP di Canak teh aya di dinya teh urang teh geus maju sakitu kilo, urang teh geus maju sakitu lengkah jadi apaleun gitu tah kadetek. Lamun lumaku aya 70 genep kilo pangsaeutikna atawa nu standar mah 80 genep kilo nya eta nu standar maka eta teh meunang ngabatalan. Bari can beres ieu teh ngan saheulaanan meunang ngabatalan alias lamun teh mah barang dahar atawa nginum teu doraka. Sapertikeun mana ye ka mana ka Jakarta ya. Ari ka Pangandaran mah asana ngan 30 kilo ka Jakarta nu jauhnya atawa ka Banten tah eta teh lamun ngabatalan di jalan teh da sok aya wae nu dagang ya meunang eta teh lain wajibnya meunang bisi arek sok ngan teu doraka gitu. Ulah arek barang dah luak lieu ka ayeuna weuh kumaha mun ka Batu Karut eta mah deukeut nya teu meunang ka Batu Karut mah atuh atawa ka Cineam atawa ka Tasik teu meunang sabab eta mah deukeut nya. Gambaranana bi ayyakuna tawilan wa faraqo al imrona perjalananana teh anu jauh nya jauh teh ceuk tadi batasanana aya sakosoreun salat. Maksud sakosoreun salat teh lamun urang menuju ka Jakarta dihitung jarakna teh aya sekitar 80 genep kilometer ya. Meunang
ngan peda mangkatna qoblal fajri kudu memeh subuh. Jadi berangkat di tempat rek indit nate kudu memeh subuh, memeh pajar sidik. Atuh sanajan perjalananana jauh ka Jakarta, ka Banten, ka Lampung, ari mangkatna isuk-isuk mah teu meunang ngabatalan ya. Ari inditna isuk-isuk mah inditna kudu janari nya memeh subuh lah atuh. Mun subuh jam 5 teh inditna jam 5 kurang 2 detik atunya. Bisa meureun kitu nya asal ngalengkah we ti imah kajan dilila-lila teh beulah di jalanan. Tah eta syaratna teh hiji syaratna teh perjalananana aya 80 genep kilometer lamun dihitung teh. Nu kadua berangkatna kudu memeh subuh. Tah eta pang-pang nama memeh subuh. Kumaha lamun mangkatna teh pas subuh teu meunang nya. Komo tas subuh mah, komo isuk-isuk mah, komo jam 7 nya teu meunang. Maksud teu meunang teh kieu. Jadi ku ngabatalanana doraka. Lamun teh mah memeh subuh mah ku ngabatalanana henteu doraka. Kitu bedana teh nya. Jadi lamun rek mamangkatan jauh bulan puasa kumpul di hareupeun madrasah jam genep. Tah urang initna we ti ditu jam 5 kurang kajian diapai-apai lelempanganan tapi ucum tidinya initna jam 5 atuh asnepe ka dieu jam genep. Nu penting ti imah geus berangkat. Lamun rek diakalan hayang batal nya. Tah tos katosnya afadahu ar-Romli kitu kasauran Imam Romli. Wadzalika binasi wal ijma kitu saur nas sareng ijma. Duna sapari kosirin teu meunang ngabatalan puasa lamun teh mah perjalananana deukeut. Maksud deukeut teh teu aya saposoreun salatnya. Lamun teh mah anggap we saposoreun salat teh panghandap-handapna 70 genep kilo atawa nu standar 80 genep kilo. Heg urang teh inditna memeh subuh ngan ternyata jarakna teh ngan 70 kilo atawa 75 kilo nya kurang 1 kilo deui. Teu meunang nya kajaba urang dituluykeun ka itu leumpang ka mana we asal jadi 70 genep kilo. Teu tiasa lamun perjalananana caket.